Panas amat di kopi. Lain ke masih cimenginya. Mau nganek mari bikang kain ngapa kuari kan datang bae. Beuh, si cimengnya kemana ya nya? Lain aing diberi bikang ya, aing tapi bingung nih nek nembak namanya. Beda aku aing nek. Aing bogoh karena dia bogoh teh ka aing. Itu mah kasar teuing nya. Ih, ari kitu mah aing kasar teuing ngomongna. Tapi kumaha nya aingnya? Bedaku, neng, mis kebal, jomblo, tapi aing harga diri yang turun. Aku nang bingung ya, aing kesannya ditanyanya. Lain si cimengnya angel bae ya. Aduh, aing pokoknya mah para roek bae. Teka timun cabak teh ya aing aduh, kumaha boy ya. Cimeng areueuh emang kana ngopeng lah. Panas. Berita pokoknya nggak bingung. Si Indra tuh, Dra, kadi ge sakedeung. Nek nah ngagoro kenang japra. Kadi yeuh bede lah sakedeung, usuk lobo omong. Oke kadinya. Lain ka mana gitu? Biasa aing nek ulin kadi ya sakedeung repesi doang. Lain aing nek dibere bikang ku si Cimeng. Apa yang tuh bisa ngomong romantis na ya? Kumaha nya? Waduh, kuatan nek dibere bikang doang barang bae. Beneran aing manek dibere bikang aing ku si Cimeng. Geus ulah loba omong kadi tuh pokona mah aing bejaan bae kumaha carana. Gampang eta ngomong romantis gitu di I love you bae. Pokona mah di I love you bae. Ari ilopeo naon gitu eta Artina artina. etanya aku cinta kamu. Aduh. Jadi eta ilopeo Heeh. aku cinta kamu. Cinta kamu. Waduh, bahasa Inggris etanya. Inggris nah. Bagus. Ngobrolnya hari geus bisa mah aing nek representasinya ulinnya. Lain mun panggil Cimeng bedakeun si Japran nungguan di mana. Ya. Tapi aing mental kopi atuh. Ayo kan kopi mah nek kopi mah. Lain bejaan gitu be nya. Si Japran gitu nungguan. Siap. Nama gitunya. Pokoknya Oh. Pokok nama ilopeo bela aing. Pokok nama gue. Pokok nama ilopeo. Aduh, iya di lembur, kersal amatnya. Aduh, main isuk, bener mandir bae. Iya budak kamarananya, biasa nama araraya bae. Tinyawa aing, diisuk aing teneneuleu. Aduh, aing makan disiar ku aing si Cimengnya. Mangsa aing ditungguan lain tungguanan. Aing berlawang aja. Mana ya baturan? Baru dah. Nandar ya. Beuh, bogo aing keur karasel. Bogo aing diisuk, bener mandir bae, nyaran budak mangisi ieu bae. Oh, Dia geus di mana kitu? aing di ditu tuhnya tadi. Pasti si Japra aing tadi di geroannya keur lumpang nek ulin atuh aing nya. Di geroan aing ku si Japra. Ata si Japra ngalamun bae ngomong sorangannya. Aduh bae di gejaan kunaon tadi ya. Ya sekali teh ya. Eta manehna ngomong. Aya dia magahan naon gitu. Magan eta lah. Kuat kumanya. Hayang masalah romantis gitu bae karena bikang eta gitu. Ari dia kuarin nek ka mana? Biasa aing nek udin heulan lah. Ayo burung aing ayo. Ulah ilu ieu mah masalah dewasa sorangan masih penting kecil. Penting. Mainnya. Aduh aing. Dia mau janji di si Japra. Mau bikang aduh aing. Bikang lagi udah dekeun ya bukan Japra. Kumanya ngadek juga yang mata ya. Mau kepanggil pasti aing di keteknya pe pingsan mah ya aduh aing. Kumanya bingung
semua yang main, kita saja. Aha, aing begini. Alah, yang penting Japra bahagia apa? Kalah. Asas Japra ta jangan jagung gede nama ta Japra ta. Tak pakai anak segitu bela. Lumayannya. Lain ada dia ke mana baik itu kuaing di siaran ti isuk tuh manggil dia. Gua yang sibuk dah mah. Ada sibuk non gitu. Biasa sibuk masalah dewasa tuh lainnya udah mah. Waduh, masalah ngomong dewasa jeung aing dia. Aing mentang-mentang teu bisa. Karena bikang itu dia ngomong aing dewasa. Cuy, aing Lalu gitu yang mah, dia langsung kasih ngomong baik mana yang mah? Karena dia belum lagi gitu mapainya matnya. Lain dia pandek mere bikang ka aing no. Lain bikangnya di mana ya kuari? alah tenang mah bilang mah ya di tunggu di telepon terpenting. Di tempat gua ada kan itu jangan enggak. Bener dia. Ah, bener Berarti ya? kuari di tempat bikangnya. Terus bareng luar Kuari berangkat orang. Siap. Siap. Ih, aing menak, mani ada rangel amat. Titi tadi yang nungguan, mun lo barengit. Ih, aing. Kemana sih? Eta si Japra. Untung namun kasep. Namun goreng manong torogan. Ih, aing. Ih, tuh kan. Lo barengit, cek aing ge naon. Ih, si Japra ku angel-angel teuin. Aing, kabina-bina, oh. Mun kasep onaman. Bang paragan mah ting dorek. Gimana gitu bikang naing mah? Lain dia ngebohong bener dia ngafoto aing dia mahnya. Bikang di mana gitu? Ayah pokoknya nama dia tuh siaran bege. Lurus sepeda anaknya gaya. Tapi yang izin sorangan be, antar atuh aing. Mana antar mau kabupaten kayak ngamuk. Pesing balik ke belumnya. Ini balik dia. balik. Wal nganter aing. Wal. Kamu belum ngarek gitu mah. Tanya. Ayah, Berhasil ya? Sip, sip. Aduh, aing ngomong naon aingnya. Tadi aing ngomong naon ya? Duh, aing poho di tainan ya. Ilo pe yo. Ilo pe yo. Oh, aing bae. Biraku itu bikang nama dak model bikang doang gitu aing mah mikiran banget na mana teuin doang iya doang opak ranginan makin disampeurkeun ku aing lah iya nun dekat teman yang Japranya Arya Japra, mani ada rangel ditungguana. Ku kami mau supaya aku rengit. Ih, maaf atuh tadi AA sibuk nyaran si Cimeng tina adiuknya hari neng namina sakit tuh ayo bang. kenalkeun nami abdi Japra. Ayu. Namana Ayu pas di jeleman lagi gelis satunya Ayu teh atuh sugan betunya aduh aing mah hayang geurain atuh ya mah hayang ngomong ka neng tapi isin he pok ieu teh mah hayang geura ngomong ieu hayang geura bobogohan pokona mah ilope yau belah kan neng hayang geura teh atuh Mah piraku karake kenal langsung nek ngomong ilope yau bae ka neng Ayu. Terus ke neng Ayu di PHP keun ku AA. Terus kumaha rek kitu mah. pokona mah AA Japra mah moal kudu PHP ka neng ieu mah nek bener-bener soalnya AA Japra lila entos jomblo na neng AA dipoyokan deh ku babaturan pokona mah AA mah bogoh be ilope yau ka neng kitu bela ieu mah pokona mah Asem. waduh badeng lalaki meureunnya ieu jelema jabadot jabencong dia
aja pra tadi mau cina nek setia kan neng moal PHP karak nele banget neng bae geus kabur. Ih aing madak dasar jente. Kalau ngajar terus eta si Cimeng parang aing buat nipu aing ya kurang kumaha gitu ya aing ku aing mah geus dianggap setia ieu Cimeng ku aing padahal mah orang mah pecundang Cimeng ih aing ngajar mah kayak disiar ku aing geura bae ku aing panggil mah pokoknya dicetek bae ku aing si Cimeng geura bae aing siar ku aing dia meng. Ada dia kunaon Meng ngalamun bae Biasa korupsi gua. Meng ada dia kunaon kadeluna ku aing baringung gitu kayak masalah naon gitu. Oh, ku yang dulu jadi gairah-gairah na beungeurna. Oh iya nya, didelekeun na dong kotok moyong ku dedeluk. Ari dari nyata sih yang boga masalah. Gua yang boga masalah jeung Japra. Si Japra bukan ku aing dibere bikang eta. Nya bikang teh atuh. Kalau orang lain titipu ku aing. Sariun yang melajuna Manya? Ari sebenarnya dia karena si Japra teh nipu naon gitu ha. Oh iya nya. Biasa tuh nipu bikang. Ku aing si Japra pan yang bikang kok. Dibere ku aing tapi lain bikangnya kan. Padot. Tinggalnya. Kumaha dia kayak talon kapang gitu ku si Japra. Doangna moal pintar kita menjadi bikang enggak. Salah pengalaman keri aing jalan ku saya lah. Bah, bener aing mah. Mau atuh bari mah pasti nama pasti eta. Tapi suara masalahnya tahu enggak? Tapi dia langkah panggil mah eta pasti bae di kanan eta. Nah, aing pasti cekek ieu. Oh, keun jadi angkat ya ka lu kenteng dia. Oh. Nah, Mana ngaranna Cimeng? Dia. Naon dia maksudna mere bikang dia jalalake sama dia, lain bikang-bikang acan dia. Naon dia maksudnya? lain gitu. Dia ulah macem-macem dia kena. Ampun, Pra. Dia bener-bener dia kuaing di Ampun, Pra. dia Ampun. kuaing dia. Dia emang Ampun, Pra. Ampun. Lain gitu maksudnya lain gitu kumaha dia. Wih, Nih bisa- kuaing lalaki Bisa tapi ngomong bikang dia. baik-baik, bisa ngomong baik-baik kurang. Istighfar prat sama dia jeung babaturan ge kitu amat kal haliwud di dieu. Dia ulah macem-macem dia. Kayak geus pra ulah kitu Cicing pra. dia ulah loba omong ge urusan aing dia jeung si Cimeng dia. Tama dia di beja anak wae geus atuh jeung babaturan ieu. Geus ulah sok loba omong dia ieu urusan aing jeung si Cimeng dia.